Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana, wargi YouTube dina channel @mangdinamara. Istri pamaget boh no anu sepuhna. Nu caget tebihna kumaha ramang dangetnya wargi. Pamugi bae sararehatnya wargi, sehat jasmanina, sehat rohanina atau digampilkeun rezekina. Oge ditebihkeun tina balaina aya dina lindungan atanapi panang tayungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Eta pisun dipihara pusim kuring siang karayan oge. Wargi anu nuju ngantos dongeng Sunda dina judul Sikulup karangan Keleksa bagian nu ka-46 kanggo dinten ieu. Hanca urang anu ka-45. Urang masih nyarioskeun harita bah ondok teh nya anu muja ka buta gitu siluman buta tarita jeung ngobrol sareng Bisama nu janten bojona nu diobrolkeun ngeunaan nyatana pikeun caos teh tah kumaha lajengna ieu carita wargi sadayana semangga atuh wilujeng ngadangkeun bae etang-etang landung pang beberah mana wargi harita Bisama teh nyarita bari pepeta sakapeung saptarang sakapeung muterkeun cerukna nandakeun nu keur lieur sakapeung ngarampaan dadana nandakeun anu keur sakurata atawa teu boga duit baondok mani unggek-unggekan nyeseuri semu bunga pok nyarita heueuh alus katarimana eta usul geun abah rah ku barek dijalankeun eta get lamun usaha nu kahiji teu moal hasil sekatu pangdiangankeun karung panaya urut karung gemuk teh abarek ngumpulkeun duitna teh ayeuna keneh abarek rek miceun eta duit nya cik bah onok harita bari jung nangtung terus asup ka kamarna teu ngareret ka Bisama. Ari Bisama harita nyeseuri sorangan wargi terus manehna oge nangtung leos ka kamar paranti neundeunan barang teh. Atuh geus aya di kamar mah tuluy kurah koreh kana tumpukan karung barang oge geus punten barang geus manggih oge harita terus kaluar deui bari mawa karung salamar geus diuk dina kursi harita anu urut tadi karungna ditunda luhureun meja. Atuh Bisama harita diuk dina kursi mani ngabaheuhai bangun senang. Heuleut sawatara waktu terjul bah ondok kalubar ti kamar bok nanya di ka pamajikanana aya karung teh sama cika dieukeun atuh aya abah tah dina luhureun meja tah cokot teh lagu sorangan. Ih maneh mah kadul pisan kitu-kitu wae henteu da aek ceuk bah ondok kukulutus tapi ragamang harita ngadong kang karung anu ngalumbuk dina luhureun meja. Sup deui ka kamar sanggeus sadalila kaluar deui bari mawa karung anu geus kembung tandana aya isian teuing duit teuing naon da bisa mah ge teu nempoeun keur ngasupkeunana ngantang tu wae eta teh duit sakumaha nu geus disebutkeun tadi. Jadi teu lila pok bah ondok nyarita sama pek daguan heula nya abarek miceun duit teh ka jalan da geus simpe jigana wayah kieu mah yeuh ya paling-paling ge ronda lah anu keur ngariung dina garduh bari gapleh kitu cenah ceuk bah ondok bari kolotrak harita ngalaan tulak panto brai panto muka. Ari Bisama harita pok manehna ngajawab Nya jung atuh abah ngan kade sing ati-ati bisi disangka tas ngabangsak mangkaning mangul karung anu kembung pinuh ku eusi eta. Jawab Bisama bari nuturkeun nepi ka tapas. Nya geus di luar mah gedik bae harita bah ondok teh indit wargi dijajabkeun ku panitia Bisama. Sanggeus bah ondok ngiles kana poek sup Bisama ka imah deui. Brug harita panto ditutup gek diuk dina kursi jep harita kaayaan di imah bah ondok teh jempek. Atuh di luar harita kadenge deui sora jangkrik jeung gaang mani reang. Bisama ngalamun nyipta-nyipta jalma anu bakal manggihan duit sakarung.
Ras inget deui ka anak-anakna anu geus teu nyesa hiji-hiji acan. Bisa mah mending ngarahuh jiga nu capek. Terus ngusap beungeutna huleung manehna ngalamun deui. Wargi ari bah ondok harita teh gawena salungkar-salingker bae anu poek. Sakapung reg ngarandeng heula. Terus harita sudag cideg bisi aya jalma sejen. Sanggeus katimbang aman mah koloyong bah ondok teh limpang deui tapi tetep we waspada bisi aya nu manggihan. Kalakuanana teu beda jeung bangsat wae. Tegung selila bah ondok harita geus nepi ka sisi jalan. Reg ngarandeg deui terus lurat reret nempuan sakuliah eta tempat. Malah panglilana ngawaskeun kapala bah gardu ronda teh. Barang geus tetela katayep bah ondok teh limpang deui, malah bari dodongkoan sagala rupa bisi aya anu nempoeun ka manehna. Ceuk pamikir bah ondok mah harita teh aman, teu aya jalma nu nyahueun tapi nyalahan. Sabab teu jauh ti bah ondok aya 2 ronda anu kabenerankeun ngider lembur. Jeung kabeneran pisan rondana teh Mang Daryo jeung si Wawat. Ku Mang Daryo katampoeun anu juringkangan dinu poek atuh pok Mang Daryo ngaharewos ka si Wawat. Jang Wawat, aya jalma jang tu tempok gentuh. Manehna dongkoan dinu poek jiga bangsa. Cik bener henteu tah. Ceuk tetampuan ujang tah. Cik Mang Daryo haharewosan bari tutunjuk adu gancang si Wawat oge harita milu ngawaskeun. Panonna nganti sidikna dibolototkeun deui bakat wayang sidik teh awan gitu. Malah sok diselang ku gigi heula ngarah yakin cenah. Sanggeus sadarila pok si Wawat ngajawab, "Laras Mang, jiga bangsat eta mah tah. Malah jiga ngagandung gembolan Mang. Aduh, palang siang bangsat tas ngabongkar imah eta." Kitu ceuk si Wawat bari ngareret ka Mang Daryo terus neuteup di kabah ondok anu keur dongkoan dinu poek. Sabab barita teh rada caang ku cahaya bentang. Nya jiga nama jang. Tapi kekek heula ka geruh urang intip helayu engke lamun geus lamun terus kabur ninggalkeun lembur mangrek nuturkeun terus ari ujang kudu buru-buru baliknya ngabejaan batur. Tak kitu ena malah kumaha ujang satuju teu. Ceuk Mang Daryo bari singkil pera bedog geus digelirikeun. Nya kan tenan satuju Mamang. Ya atuh urang intip lah. Pilih tebih manten lebar teu katewak Mamang. Jawab si Wawat bari terus meulitkeun sarung kana cangkengna. Syukur jang lah, ayo urang tuturkeun. Tapi kade ieu sing hati-hati bisa katampoeun ulah waka digadabah lamun can yakin banyak. Nya abdi mah ngantosan parentah ti Mang ieu mah. Nya bener kitu. Ayo Ceuk Mang Daryo harita bari terus nyalingkar ka nu rada bumi. Terus dituturkeun ke si Wawat. Duanana harita sing katayep ngintip bah ondok. Anu harita masih kene mapai jalan bari manggul karung duit teh. Atuh lempangna sandilana hati-hati. Panonna teu oleh rurat reret. Celina dipasang bisi aya sora anu nyurigakeun. Samala sakapeung sok ngarandeg terus ngadepong bari cudag cideg deui. Atuh buguh we Mang Daryo teh beuki ngarasa curiga bae panonna teu leset-lesot terus bae ngawaskeun kana gerak-gerikna bah ondok. Kitu deui si Wawat manehna ngilu naringakeun kalayan taliti bisi Mang Daryo balangah. Sanggeus kira-kira setengah jam kikituan di hiji tempat anu sakira hande nurutkeun itungan bah ondok. Reg bah ondok teh eureun. Terus singogo sameh karung duit ditunda, tah bah ondok teh wargi rurat reret deui tah. Jadi geus katimbang we aman. Kupura karita karung teh digolerkeun ku manehna nya. Dina taneuh teh di sisi jalan pok bah ondok nyarita minangka ijabna. Hatur nuninga ka Gusti Ratu Prabu Anom anu linggih di Karajaan Siluman. Jadi si abdi pun ondok ieu teh. Si nyangakeun caos ka salira mangrupi manusia. Anu nyandak ieu artos sakarung. Mangga nyangakeun mugi angkat ampi. Ceuk bah ondok bari jung nangtung terus nenjrag bumi 3 kali minangka jampena meureun. Geus kitu maleos bah ondok teh ninggalkeun eta duit. Teu direret deui jiga nu bener-bener geus teu butuh.
Sedegen Mang Daryo jeung Jang Wawat siri colohok harita. Sabab sakolepat banget Mbah Ondok teh ka tarampoun keduaan pok Mang Daryo ngaharewos Jang Wawat. Jika Mbah Ondok jang katampoun teu ku ujang. Ceuk Mang Daryo harita bari ngareret ka si Wawat. Laras Mang, Mbah Ondok eta teh nanging supados langkung yakin kumaha pami urang tuturkeun deui lah. Abdi hayang terang ka leosna. Heueuh bener jang. Yuk ngarayakin pisan bukan nama. Ceuk Mang Daryo bari leos indit deui nuturkeun Mbah Ondok ti kajauhan. Kitu deui harita si Wawat teu talangke gancang nuturkeun panderi. Wargi sadayana ku Mbah Ondok harita teu kanyahoan tah. Yen manehna teh aya nu ngintip. Jadi jongjone leumpang mani ngagedig jiga nama hayang buru-buru nepi ka imahna. Ari Mang Daryo jeung si Wawat nempo Mbah Ondok ngagedig teh teu cicingeun. Terus leumpangna digancangan sangkan teu ninggalkeun tapak. Heuleut sawatara waktu harita wargi Mbah Ondok teh geus nepi ka imahna. Sakala cat unggah ka imah teu ngaret di ka tukang. Atur harita Mang Daryo jeung si Wawat oge ngarandeg terus duanana silih pelong. Sajungjungan mah teu aya nu nyarita. Nya sanggeus Mbah Ondok asup ka imahna kakana Mang Daryo nyarita. Yakin pisan jang tetela si Abah Gejul eta. Tekna naon gagubug karung ka jalannya. Palang siang boga tekad jahat manusia teh tah. Ayu urang teang dijang ka jalan jang. Naon nu dibawana tah? Nya hayu Mang, sakatuh Mang dipayun. Hayu jang lah. Ceuk Mang Daryo bari terus lempang deui ninggalkeun imah Mbah Ondok teh. Si Wawat kalayan satia nuturkeun panderi nu dijugjug karung duit anu dipiceun ku Mbah Ondok teh wargi. Nya sanggeus tepi gek Mang Daryo teh di Cingogo deket karung nu ngagoler. Kitu di si Wawat diuk bari neges-neges kana karung. Tapi duanana can aya nu wani ngarampah, teu lapok si Wawat nanya ka Mang Daryo. Rek dikumahakeun ieu karung teh Mang ieu teh. Piraku rek ditungguan wae. Ceuk si Wawat bari ngareret ka Mang Daryo nu ditanya can ngajawab. Jadi kalakah serbet nyabut bedaugna harita. Bres karung teh ditojos ku bedaug atuh si Wawat mani kageteun. Pokna jadi ka Mang Daryo. Uluh. Ameh naon eta teh Mang? Kumaha lamun eusina jelema eta? Apan modar meureunna. Ceuk si Wawat bari jung nangtung manehna ngarasa sieun. Bisi Mang Daryo kitu tah. Maihan jelema ari teh. Itu teh sangkaan si Wawat. Cicing. Ditojos ku bodog sote, eusina bisi orai ieu teh. Ari pek teh hipu geuning semungampul. Jadi teteh lain barang hirup. Ayeuna mah urang barawai ka garduh ieu supaya adil urang garotong. Ngalamun ayeuna naon bisa kuduaan. Sok jang cakalan tungtungna eta teh. Engke di gardu urang buka lah. Kitu cenah wargi ceuk Mang Daryo bari jung nangtung sarta terus harita ngasupkeun bedog kana sarangkana. Gap harita leungeunna nyekal karung sapoto. Adu gancang si Wawat ge nyekal satungtung pok si Wawat harita nyarita deui. Ayo Mang lah urang gotong ah. Urang buru-buru buka ngarayakin Mang. Nya hayu lah. Barang lempangna ngarendeng ngara teu kagok lah. Ulah paturututur sabat bahaya ieu teh ieu. Bisi aya anu bijil ti jero teu kanyahoan keh. Nu ayeuna nu lempang ti heula bakal ripuh keh. Kitu ceuk Mang Daryo bari terus ngalengka. Dituturkeun ku si Wawat. Duanana harita ngagardig sarta ngajugjug ka garduh ronda. Salila di perjalanan wargi duanana teu aya nu nyarita. Nya atuh heuleut sawatara waktu mah Mang Daryo jeung si Wawat anu ngagotong karung tarpi ka garduh ronda. Tapi barang serog Mang Daryo rada kageteun. Sabab gayaan di gardu teh jadi poek. Da tadi mah waktu ditinggalkeun caang sabab jeungeut lantera. Anu Mang Daryo, beten Mang Daryo harita nanya ka si Wawat. Wargi masih ngadaungkeun dongeng Sunda dina YouTube dina channel Mang Dina Marah. Ku kituna untuk kawargi bawa anu caketan tebihna saha wae nya. Istri pamegetna anu sepuhna. Anu resep kana ieu dongeng Sunda. Pamugi bae warginya sok sanaos mangarupikeun dongeng tiasa ngajantenkeun landung pangbeberahmana
tapi landung nyalayakeun mana nya wargi daripada ngalamun teu bugu. Oke, kumaha tuh lajengna ieu carita warginya. Ulah seurting nyarios teu bugu. Pokona kumbang dikindunkeun ka sadayana nya. Anu caket nu lebihna mangga wilujeng ngadengkeun urang lajengkeun carios si Kulup bagian ka 46. Nari si Iman ka mana jang? Jeung dipet para roek ieu teh dikamanakeun danterananya. Nah, ya budak balawang-balawang teuing. Dititah jaga di garduh kalah mabur. Ceuk Mang Darjo bari sup ka jero garduh, gupura karung ditunda, ari si Wawat pok ngajawab. Balik heula jeung kana Mamang, da sok kitu si Iman mah. Lamun pada ninggalkeun teh sok ini borangan si eta mah. Ceuk si Wawat bari gek diuk ngareureuhkeun ka cape. Dasar budak elaudan si eta mah. Zaman elaudan masak saeutik acina. Padahal marek balik menyambalik ketong bari ngagubug lantera. Apaan poek di dia ieu teh. Dasar budak balet pisan. Danya si Imana taya asian Mang. Hampas sungkul malah mah. Leung alaud mah ngeunah keneh. Tapi si suganane lah datang di bari mawadahareun Mang. Sabab majikanana tadi teh tas di kota eta teh. Ari perkara poek mah keun lah ieu durukan urang urungkeun deui lah. Ceuk si Wawat bari tuluy harita nyampeurkeun kana durukan. Serta terus kumanehna dikoreh-koreh. Ya. Serta beneran ruhai keneh gancang seluna digundukeun kepoh ditiupan. Atuh guru seuneu durukan hurung berai di gardu caang mani ngebrak. Bener jang lumayan caang deui yeuh. Tapi seluna ku ditambahan dita pan geus seuseut geuning tah. Jung neangan dilah kaitu jang bisi kaburu pareum deui. Kitu ceuk Mang Daryo bari ngadeukeutan kana durukan. Terus ngadeangkeun dampalingeunna sabab harita teh tiris ka bina-bina. Ari si Wawat pok ngajawab, oream capek Mang ngadudut palu puh saeutik mah lah. Isukan urang gantian deui. Menang teu Mang? Ulah tuh jang. Ari dikir ditu emang lila-lila beak gardu teh. Leungeun babari deui nganyukna. Ulah janji pamali jang maksud teh ulah di ruwag mau dicokotan palupuhna. Pamali eta teh. Nah, anggur mah omean gardu ronda teh. Jadi kudu pada hideung kana keperluan garduh mah, keperluan balarea pan. Banyak ari ngomean imah sorongan mani babari. Padahal biayana ratusan ribu. Dimodalan ku saurang tapi na ari garduh sagede leutik kararese. Padahal kewajiban salalemur ya teh. Apan ronda teh ngajaga keamanan salemur, lain ngajaga saimah. Jabati kitu sanyana mah ngajaga nu beunghar malulu. Sabab jalma model urang anu taya kaboga mah da. Bangsat ge malekeun. Da taya palingeun. Anu lobana sok ngabongkar imah anu beunghar bangsat mah tah. Tapi ngomean garduh mumul tuh tah. Tapi da emang mah didowe ketang sok sanajan di imah emang teu boga barang nu mahal ge. Teu burung daek ge ngaronda sabab keamanan mah kewajiban sadaya ngajaga teh. Lain bagian hansip wae atawa bagian polisi wae. Lain bagian tentara wae. Tapi urang ge sanaku rakyat leutik wajib ge lu ngajaga keamanan. Rumah tak sing getol ngaronda teh jangnya. Itu si Mamang. Apaan abdi mah unggal waktu ge tara absen Mang. Tara abdi mah. Pokona mah jadi lamun aya halangan sok bebeja abdi mah. Lamun geuring sok nyarita iraha abdi henteu lu ngaronda. Ceuk si Wawat tadi rada nyereng. Lain kitu maksud mah jang. Ieu mah keur kahareupna. Sabab hari nu geus kaliwat mah bener pisan ujang teh getolnya. Daekan deui pokona mah. Jeung naon tara hese lamun dititah. Maksud Mang mah lain ngan indi tunggul tapi naon tanggung jawabna sebagai ronda kitu tah ceuk paku oge. Jadi urang teh naon kudu bertanggung jawab sapenuhna. Kitu pan ceuk kulisi oge pakulisi tah. Ingat keneh ujang basa kumpulan di desa teh geuning. Kitu cenah ceuk Mang Daryo bari ngareret. Puguh he Mang da abdi ge tara absen di titah kumpulan oge.
Sabab kayana daek ngilu kumpulan teh saur Pak Camat ge sarua jeung taat ka pamarentah. Lamun urang taat ka pamarentah sarua jeung ikut membangun negara. Sabab negara urang keur getol membangun kitu saur Pak Camat napan. Nya sajabana ti kitu teh deui lamun urang daek ngilu kumpulan, lamun boga katu panuju kana salah sahiji hal, urang bisa usul, bisa ngajukeun pertanyaan serta bisa minta penjelasan. Aku jalan gitu bakal ngarti jeung bakal sagala nyaho kana rencana pemerintah mang. Jadi lamun aya anu teu kaharti ulah kukulutus sorangan di tukangeun mang. Tapi kudu wani blak-blakan asal dina jalan bener. Itu tamang tah cuk si Wawat bari ngareret. Atuh cakakak Mang Daryo seuri pok nyarita. Bener teh jang lah. Kudu kitu ari jadi rahayat mah. Kudu satia ka pamarentah. Ngan dina nyebutkeun kecap-kecap bahasa Indonesia, urang teh kudu diajar apik jang eta teh. Kudu bener jeung kudu bentes. Sabab eta teh bahasa persatuan eta teh. Awas ujang tadi nyebutkeun membangun negara. Kurang tepat teh kudu nama membangun negara. Nah kitu apaan ceuk Pak RT oge. Pokona mah ayeuna mah da zaman pangwagunan. Sagarupa ku urang teh kudu diwangun tah. Keamanan, ketertiban, pertanian, kesehatan, keagamaan, pengajaran jeung sajabana. Tah eta kabeh teh ku pamarentah keur diwangun nya. Jadi urang minangka rahayatna ulah cicingeun. Hayu urang ieu ngawangun ku kakuatan nu aya di urang. Sanajan kakuatan leutik ge ari dikumpulkeun mah bakal jadi gede. Kitu dajang. Nya kaharti pisan mang. Keun abdi arek naon teh? Arek diajar lah. Diajar ngala teh diajar sagala rupana maksudna euna mah. Malah kabeneran abdi teh boga tatangga guru deui mang tah. Rek diajar ka anjeunna, da diajar mah lain di sakola wae lain mang. Ih, puguh jang. Diajar mah di gardu ronda ge bisa, di desa bisa, di sakola komo da tempatna. Pokona mah asal urang na we rajin suhud kana diajar. Malah apaan di urang ge geus disebut bebas buta huruf geuning. Eta teh hartina sakabeh batur urang geus barisa maca jeung nulis. Jadi lamun aya keneh anu katinggaleun teh kudu mikir, gancang diajar sorangan. Era ka batur atuh era ka batur nya ka anak, era ka anak ka incu ngan bakal leuwih hade lamun diajar ka guru sakumaha ceuk anu disebutkeun ku ujang bieu tah. Tapi ngomong idurukan teh pareum jang piraku arek diantep bae meureun poek. Jeung neangan disuluhna ngan kade ulah ngadudut palupuhnya. Cik Mang Daryo bari ngareret ka si Wawat. Nya mang lah. Kumaha atuh Mang Kaning jauh ngalah suluhna ge teh. Tapi tuh. Nu kan ieu bari mawa damar tuh. Cik si Wawat bari nunjuk kanu anyar datang, tetelan datang teh si Iman. Lempang nage salse pisan. Bari ngajingjing lantera datang pok nyarita. Uluh geuning geus daratang deui euy. Poek meureun nya. Sabelanterana dibawa balik kuing. Cik si Iman bari ngagantelkeun lantera dina parantina. Terus hari tanggiru ngariung jeung Mang Daryo jang hari pandurukan anu geus pareup. Sarta si duru ucing meureun pibasaeunana. Sabab si duru dina durukan anu geus pareup teh. Lain ari maneh tas ti mana man euy. Di titah tunggu di gardu teh maneh mah kalah kabur. Mending lamun lantera teu dibawa mah da ieu mah manusana eueuh lanterana eueuh. Ulah kitu teh euy ulah aduh. Kumaha hari maneh sih? Ulah kitu nyang saraka sarerea eta teh. Seorang ronda tidak boleh ninggalkeun pos tanpa izin ti komandan, ngarti? Lain komanda atuh, komandan meureunnan. Ari ceuk dewek naon tadi? Komandan ceuk maneh mah. Udah maneh mah sarua lieur anjing dewek. Bagus aya. Geura laporan anggur ka Mang Daryo tuh. Tas di mana maneh teh? Cik si Wawat bari nunjuk ka Mang Daryo. Eulah nah, Mang Daryo. Rek naon jeung Iman?
Nya punten abdi teh mang tadi teh teu kiatku hayung kacai. Nya lajenge kacai heula nanging kumargi poek kapaksa ngabantu Nantera. Sakitu tah Mang Daryo. Cek si Iman bari ngareret ka Mang Daryo. Bak Mang Daryo harita ngajawab. Nya teu nanaon ari nu geus majang. Tapi kaharip nama ulah sakali-kali deui nya. Sabab bisi kabeneran aya kontrol. Og di gardu kosong apa disangka ronda meureun. Padahal ronda keur ngider. Nu akhirna kontrol teh ngider ngaronda lembur. Papanggih jeung ronda, engkena teh ronda disangka bangsat atau disangka jelema teh cager. Sabab disangkana peuting eta mah teu aya nu ngaronda, da di gardu saja bati poek teh teu aya nu jaga. Leung lamun kontrolna bager. Kumaha lamun galak pan era meureun urang teh. Kitu tah sababna mah. Nya kahartos mang lah. Geun kapayina moal kitu ananging da dina karung eta naon mah? Cek si Iman bari nunjuk kana karung. Teuing mangge can nyaho. Nganu jelas ieu teh hasil emang tina ngaronda. Jadi ngaronda teh tetap kudu sanajan teh aya bangsat. Da buktina anu ngaributkeun jeung ngasogkeun lemur urang teh lain jalma ti luar sabenerna mah. Lain kadang-kadang nu ngaributkeunana teh batur urang keneh. Anu mata kudu ngaronda. Ulah pada embung da keperluan bararea ieu teh. Geuning aya we ieu kajadian teh. Apa namun teu kapanggih mah palang siang bakal jadi mamala ieu. Sok ayeuna mah ka dieu keun Nantera teh ngarasaang lah. Ieu karung urang baruka ku tiluan. Naon eusina ieu karung teh? Kitu cenah ceuk Mang Daryo bari tutunjuk kana Lantera. Atuh gancang ku si Iman dicokot terus dipake ngadamaran karung bari nyarita. Ieu teh kenging ti mana Mang Daryo? Ngaya bangsat gitu Mang. Dongeng nama panjang. Bayana moal dicaritakeun ayeuna. Isukane lah sakalian di bumi Pak RT. Lamun ujang hayang nyaho mah datang we ka bumi Pak RT nya. Sok Bandungan ayeuna mah ieu karung urang buka ieu. Cik Mang Daryo bari terus muka karung teh. Talina teu dikeureut sangkan kapake deui engkena. Barang berai gebeg Mang Daryo ngagebeg bisa takar kebek. Kitu deui si Wawat jeung si Iman. Tiluan sing polohok jiga anu keuna ku Tenung. Malah si Iman mah maninggal leper sabab kakara harita nempo duit anu kacida lobana. Jadi sakedapan mah tiluanana teu aya nu nyarita. Ngaharuleung we jiga anu bingung. Sanggeus salila si Iman geus teu kuat nempo duit nu sakitu lobana. Kalayan teu sadar salongkrong leungeun arek nyokot duit tina karung, tapi waktuosna wargi sadaya nantinya kapan. Rupina dipungkas dugikeun ka dieu heula. Dongeng Sunda dina judul Si Kulup karangan gede sabagian ka 46. Pamugi bae sok sanaos ieu mangrupikeun dongeng tiasa ngahibur wargi nya utamina anu mikaresep kana dongeng Sunda di mana bae ayana boi sediakeun abi pamegetna anu sepuhna. Wargi sakali hatur nuhun keparatosanana wilujeng baturai kalian insyaallah cariyos Si Kulup bagian ka 47 enjing wargi dina waktos anu sami urang lajengkeun deui. Hatur nuhun keparatosanana wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.